Halo guys, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah, yuk kehadiran pun lancet guys di Gunung Halu. Cenah hayang apa cik cenah takokak jeung terong teh di grafting teh nya disambungkeun. Jadi gitu cenah. Tah ayeuna kabeneran guys di kebon heuh anu kamari 728 teh ayeuna waktuna urang buka KB guys. Sabab geus katingali aya perkembangan pertumbuhan anu mana eta si takokak disambung jeung terong teh jeung pucuk terong geus saatna atau waktuna kudu dibuka sungkupna guys. Oke guys. Oke. Ayo let's go guys. Tah ya geus dibuka tuh guys alusnya. Tah mantap. Ieu tong dibuka ieu mah sungkupna hungkul. Hayo. Tah ieu ya. Buka hungkul ieu tah. Yuk. Tah buka bismillahirrahmanirrahim. Tuh guys. Aya guys nya. Tah aya pertumbuhan guys, pan asal nama teh aya kieu guys. Tah ina aya guys. Mantap tuh guys, mantap pokona mah lah. Tah ieu ya. Yeuna kina petikan nu kahanapna ngarah fokus saluran ieu nana ka dieu tah kana pucuk anu terong. Heeh. Tah kitu. Bari plastikna digunukeun engke keur nyukup deui nu lain. Tah ieu mah jeung cengek guys, tah ieu jeung cengek guys tah nya. Alhamdulillah ya jeung cengek ge entos aya tah perkembangan sirungna tah guys. Tah ieu nana pucuk-pucuk sirung-sirung takokakna urang ieu lah urang habiskan heula ngarah fokus ka dieu guys tanya karena pertumbuhan ke perkembangan ieu cengek guys. Gitu tah guys, pokoknya mah guys tong hilap guys, huha guys, utamina mah huha. Kudu loba kadaek guys, sok buru-buru tingali di dieu nya, tingali yo alam sekitar guys di pipir imah. Pokoknya mah loba piduiteun guys, singnya sok. Hayu guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.